Kalau pokoknya dengan anak buyah wae sana. Ada ibu dengan anak buyah wae sana. Demikian akidah, iyadah, daulah, syariah. Berem kabeh. Akidah, iyadah, daulah, syariah. Sakali deui. Akidah, iyadah, daulah, syariah. Ka surga kalian. Amin. Apa perkara ieu Pak kunci hirup gitu. Kunci lepas akidah neraka bagiannya. Terjelas pamimpin moal aya tanggung jawab dunia jeung akhirat. Terpuguh wilayahna tetep homo teu ngajalankeun syariat. Maka opat perkara kuncina hirup. Maka nikah 48 jeung opat perkara tulis. Opat perkara akidah, iyadah, daulah. Akidah, iyadah, daulah. Nu opat perkara ieu ditimbangna kudu ku sirah. Naon ari sirah teh? Sajarah Rasul. Saur Allah disampaikan ke Rasulullah. Mun umat Islam berakidah sesuai jeung akidah nu pernah dibawa ku Rasul, haram hukumna. Mun umat Islam berkiadah sesuai jeung sirah Rasul ka kiadahanna, haram hukumna. Mun umat Islam bernegara sesuai jeung cara Rasul, haram hukumna. Mun umat Islam bersyariah sesuai dengan syariah pernah dijalankan Rasul, haram hukumna. Mata bisa bener opat ieu kumaha cek sirah, kumaha cek sajarah. Nu poe ayeuna sajarah Islam teh, sajarah Nabi teh hampir-hampiran teh aya di tengah-tengah umat Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Umat Islam poe ayeuna rek ngalengkah tanpa sejarah, pak wayahna bakal tidak terarah. Sebab hidup tanpa sejarah tidak akan terarah. Kira-kira sejarah penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting apa tidak? Sangat-sangat penting. Karena berkiadah pun, berakidah pun, bersyariat pun tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka urang moal aya naon-naonan. Mata sajarah Rasul disebat wajan, kurang disebat maujud cek tukang sarap. Lamun rek nyieun kalimah tetep teu meunang kaluar tina wajan. Mun wajan ka hiji, bab ka hiji, warna ka hiji, sulasi mujarrad, tetep wayahna kudu paala yaqulu. Kajeun ka ieu nama petot oge. Wayahna lamun urang hayang sesuai ibadah diterima ku Allah, kudu sesuai jeung pernah dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sajarah teh. Sok coba ayeuna mah da umat Islam hampir-hampiran teu apal kana sejarah Rasul, betul apa tidak? Sok urang coba urang ieu Gusti, urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulya ras Muhammad jenenganana Allah muridnya bangsana rahmat Sayyidullah Ibu Siti Aminah dibawa terkena di Mekah wengi Senin tahun gajah kabar tayak kotoran orang keting nyemekah soca keting nyipatan sarta harun sesegitan Siti Aminah disau waktos ningal saya meningemput di bumi na hurung mancung
Khalidiyah nepi ka dina sejarah Rasul, betul? Terus teu apal kumaha Rasul keur di Mekah ulah, kumaha Rasul keur di Mekah sari, kumaha Rasul di Madinah ulah, kumaha Rasul di Madinah sari. Mata ibu sadayana poe ayeuna kurang perlu apal sajarah Rasul sabenerna. Karena apa? Karena sejarah politik Rasul tidak disampaikan di kalangan umat Islam bangsa Indonesia, betul? Betul. Sejarah kenegaraan Rasul tidak pernah disampaikan di tengah-tengah umat Islam, maka umat Islam pun kebingungan cara bernegara dan cara berbangsa, betul? Betul. Kira-kira penting sejarah apa tidak? Penting sejarah apa tidak? Penting sejarah apa tidak? Sangat-sangat penting. Maka taklim di mana-mana sampaikan sejarah Rasul yang sesungguhnya, yang seluas-luasnya, dari mulai cara Rasul berideologi, cara Rasul berpolitik, cara Rasul berekonomi, cara Rasul bersosial, cara Rasul bernegara. Artinya umat Islam pun harus tahu yang sebenarnya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikah kurang timbang opat sajarah. Dina Quran tadi dilantunkeun ku para qori nu aralu sorakna eta Quran nu 6.600 ayat cik sakaon aya 2 kaul teh 114 surat bari 30 juz. Ternyata yang paling banyak dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah bukan ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat, tetapi yang paling banyak Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah ayat hikayat tentang sejarah. Lihat baca Quran, sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Muhammad. Yang hari ini umat Islam lupa terhadap sejarah tersebut. Bahkan poe ayeuna mah ngomongkeun Quran sejarah Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Muhammad itu sebetulnya dongeng, Pak. Terus deh. Kira-kira nyebut sejarah Rasul dongeng kira-kira goblok apa tidak? Nyebutkeun dongeng Nabi Nuh kira-kira jawaban teh. Wah baturna urang dia. Nyebut gelo baturna ya. Dongengna Nabi Nuh teh kieu ari dongeng. Raos didangukeunana teh. Raos didangukeunana. Terawas sama Al-Quran, sedangkan fungsi sejarah dalam Quran mau itu tazkirah, harus jadi peringatan, harus jadi pengingat bahwasanya kita harus melaksanakan hal seperti itu. Kira-kira menjelaskan nyebut sejarah Rasul dongeng, kira-kira gelo apa enggak? Kurang tarik gelo apa enggak? Gelo apa enggak? Gelo apa enggak? Karena ini gua harus dipangkas. Karena banyak aliran-aliran hari ini yang menyatakan sejarah Rasul dongeng. Nauzubillahimin. Tinggal sejarah nikah di Al-Quran Ustaz. Aya 4 sejarah. Hiji nu rumah tangga di Al-Quran teh aya nu salakina ka surga, bojona ka neraka. Hoyong alim. Dua, bojona nu ka surga, calogena nu ka neraka. Hoyong alim. Dua-duanana nu ka 3 ka neraka. Hoyong alim. Nu ka 4 mah sajarah dina Quran, caloge bojona kali murang kalina sareng umat mutawakkil ka anjeunna sadayana ka surgana Allah. Hoyong alim. Pilih hiji 2 3 4. Hiji 2 3 4. Naon penyebabna? Nu 4 nu tadi teh kunciin. Sabab muka hiji calogena ka surga, bojona ka neraka dicontohan ku Nabi Nuh alaihi salam, dicontohan ku Nabi ayeuna naon? Lut alaihi salam. Nabi Lut jeung Nabi Nuh nama ka surga, bojona ka naon sababna? Sabab teu saakidah jeung Nabi Nuh. Bojona sabab teu sadaulah sareng Nabi Nuh, sabab teu sakiadah sareng Nabi Nuh, sabab teu sasariah jeung Nabi Nuh. Bojona mah ka neraka, Nabi Nuh Nabi Lut ka surga. 2, bojona ka surga, calogena ka neraka. Naon sababna? Pangna bisa Siti Asia sareng Fir'aun nama ka neraka, Siti Asia nama ka surga. Naon sababna? Sabab Siti Asia jeung Fir'aun teu saakidah. Ya dah. Teu sadau.
kiadah Nabi kiadah Siti Asia ke Nabi Musa, daulahna Nabi Siti Asia ke Nabi Musa, syariah nu jalankeun ku Siti Asia syariah Nabi Musa. Hartina desa akidah, desa syariah, desa kiadah, desa daulah wayahna bakal pisah. Di dunia kan hiji di akhirat bakal pisah. Bojona masih di Asia ka surga, Firaun mah kemana? Dua, dua karena neraka. Saha diabadikeun ku Allah dina surah Al-Ahzab. Apa surah Al-Ahzab urang dieu? Surat Tabat atuh. Beginian orang Islam enak apa surat Al-Ikhlas atau surat Kulhu apa? Apa surat Al-Ikhlas? Tidak, Kulhu. Berapa kabeh? Pan ngaco eta teh terus. Sok surat Al-Ahzab masak bareng kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya pamajikanna Abu Lahab jeung pamajikanna. Naon sababna? Abu Lahab neraka. Sabab nolak akidah nu dibawa ku Nabi Muhammad. Sabab nolak kiadah kapamimpinan Nabi Muhammad. Sabab nolak nagara nu dipimpin ku Nabi Muhammad jeung nolak syariah nu dibawa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon nu kaopat Nabi Muhammad sareng garwa-garwana sareng putra-putrana kali umat tumutaban ka anjeunna beus ka surga sabab bener bawa akidah, bener berkiadah, bener berdaulah, jeung bener ngajalankeun syariah. Dina opat perkara penting apa henteu? Penting apa henteu? Hiji akidah. Polis ngomong. Hiji akidah. Dua tilu opat urang bahas akidah. Itulah hiji. Naon atuh ari akidah? Akidah ibu tina bahasa aqodah. Bahasa Quran, bahasa Arab aqodah, hartina beukeutan. Lamun dina rumah tangga mah disebut Ustaz Arif sareng saha teh? Heh, teh eta lah. Disebut teh luar teh akan nikah, leres teu? Cik ayeuna dia nanya heula sing kuring di dia akan heula, akad heula. Hah? Di akad heula, di akadan heula. Akad heula, akad heula. Hah? Ustaz akad heula, akad heula. Hah? Iya, di akad heula teu. Oh, kana loba di akad heula. Geus di akad kakara cik lamun geus akad bisa di akad. Geus akad geus kali akad. Bisa ditot. Terus cik kira-kira akad heula, akad heula. Akad heula, akad heula. Geus akad mah jeung Ustaz Arif tahun teh heula. Kali mah abdi nikah. Kaneng lela. Kalayana mas kawin seperangkat alat perang. Aswat wae atuh mas kawin teh. Perang ada mah dibayar kon. Hanya saksi sah. Dina linton. Mana? Urang jakot. Ada dibalik diarakan heula goblok teh. Linton nu wae. Awe akad teh murah sudah. Nauzubillah min. Aya nu kitu dia aya. Aya eueuh. Canung balik. Jadi akad geus akad tuh bisa terus ya terus rumah tangga mah disebut oleh akad nikah beungkeutan nikah lamun dina Islam mah akidah masih paham? Rek rumah tangga rek ngahalalkeun awewe nu asalna haram kudu akad nikah. Komo dina Islam. Sing bener akidah, sing bener pengketan diri urang jeung Gusti. Maka rukun Islam nomor kahiji salat apa syahadat? Salat apa syahadat? Salat apa syahadat? Salat aya rukunna? Salat aya rukunna? Aya batalna? Aya syarat sahna? Aya syarat syahadat? Syahadat ke sarua aya rukunna, aya batalna, jeung aya syarat sahna. Mun poe ayeuna teu pernah ditalungtik syarat sah syahadat. Batal syahadat
kira-kira sholat urang diterima apa moal? Diterima zakat urang apa moal? Ibadah haji urang diterima apa moal? Paingan cek Rasul di akhir zaman loba umat kami sholatna dianggap heheotan, zakatna dianggap abrul-abrulan, puasana dianggap ngan saukur latar jeung dahaga, ibadah hajina dianggap ngan saukur tamasya. Kenapa? Karena akidahna lesok bakal otomatis bakal Islamna, bakal sholatna, bakal zakatna, bakal puasana, bahkan bakal jihad. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kira-kira penting apa tidak syahadat? Penting apa tidak akidah? Penting apa tidak? Karena hari ini lupa kami sampaikan hari ini beberapa oknum manusia durjana dan bertanggung jawab akan mengobok-obok akidah umat Islam, terutama akidah Ahlus Sunnah wal dengan cara satu, kami sampaikan, Pak, undang-undang pernikahan hari ini sudah dirubah menjadi undang-undang perkawinan. Nauzubillah min. Asalnya P3N menjadi P4N. Kira-kira musibah apa bukan? Musibah apa enggak? Iya, ini kerja. Ya, kamu dina Islam, kamu manusia iya kawin nikah. Anda mesti dirubah undang-undangnya menjadi undang-undang perkawinan. Asalnya undang-undang pernikahan. Hartina ari anjing kawin nikah. Ari doma kawin nikah. Ari hare hayam kawin nikah. Berarti satu jeung manusia geus diakurkeun kawin. Gelo apa henteu? Gelo apa tidak? Gelo apa tidak? Untuk gelo batu mas ya. Gelo apa tidak? Gelo apa tidak? Ini kami sampaikan. Undang-undang hari ini sudah dirubah, bukan undang-undang pernikahan, tetapi sudah undang-undang perkawinan. Berarti manusia umat Islam hari ini sudah dianggap bukan nikah, tapi kawin. Musibah apa bukan? Kalau musibah apa bukan? Musibah apa bukan? Kamu bisa pakai toka uta, kantor urusan awewe, agama awewe. Kantor urusan agama, sosialisasi, dirubah pernikahan menjadi perkawinan. Kira-kira tolak apa terima? Tolak apa terima? Tolak apa terima? Tolak apa terima? Ya kawin, saya nama kawin. Aing merek nih, termasuk baik daripada undang-undang tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya undang-undang dalam undang-undang perkawinan sah nikah antar agama. Nauzubillahi min. Artinya bebas antar agama kawin. Kira-kira musibah apa bukan? Bu, beda agama kawin disahkeun. Kira-kira gelo apa henteu? Gelo apa henteu? Liar apa henteu? Liar apa henteu? Liar apa henteu? Dua, nikah sah sesama jenis. Jaluk jeung jaluk, bikang jeung bikang, awewe jeung awewe sah kawin. Kira-kira gelo apa henteu? Emang aku jeung aku ngeunana naon goblok? Ayeuna jaluk jeung jaluk, lalaki jeung lalaki dikawinkeun sah. Emang jantar jeung jantar ngeunah gitu? Liar teu? Liar teu? Liar teu? Di dieu barokah hayam? Pernah ningali hayam? Pernah teu ningali hayam jago jeung hayam jago kawin? Pernah teu ningali domba jago jeung domba jago kawin? Domba bikang jeung domba bikang kawin? Nu najis anjing. Pernah teu ningali anjing jago jeung anjing jago kawin? Anjing bikang jeung anjing bikang kawin? Babi. Pernah teu ningali babi jago kawin? Babi bikang jeung babi bikang kawin pernah teu? Iya ini di Indonesia. Terus dia teu? Satu hayam domba bahkan satu yang paling najis anjing dan babi. Mana apal yang beunah? Terus hijau mainan teu apal yang beunah ieu apa teu? Kunakan disahkeun kawin jaluk jeung jaluk. Lieur apa teu? Lieur apa teu? Tolak apa terima?
supaya to aya nu sosialisasi menang kawin laki jeung laki kira-kira terima apa tolak? Terima apa tolak? Usir apa tidak? Datang. Yo ibu-ibu, ayeuna mah laki jeung laki cari kawin mah enggak. Baredo ke Pangwang. Baredo ke Pangwang. Posir. Orang. Terus jalur disahkan kawin bikan disahkan kawin kira-kira gila apa ente? Gelo apa ente? Gelo apa ente? Berarti undang-undang pernikahan perkawinan berarti jelema apa satu? Kurang tarik jelema apa satu? Jelema apa satu? Lebih puji dibanding satu, betul? Betul. Kira-kira undang-undang perkawinan kita terima apa tolak? Terima apa tolak? Karena bagi umat Islam dalam Quran jelas haram nikah beda akidah, betul? Mun Islam kawin kudu jeung Islam, mun Muslim kudu jeung Muslim, mun muslimat kieu teh. Muslim jeung muslimat, mukmin jeung mukminat. Bener teu? Lalakina mukmin awena kudu mukminat. Mun lalakina mukmin awena kafirot kira-kira sah apa teu? Lalakina iman awena kafir sah teu? Atawa awena iman lalakina kafir sah teu? Itu jelas harga mati, bukan hanya saja NKRI goblok. Harga mati teh Islam harga mati, akidah harga mati. Tanam ke dina hati akidah harga mati. Ancipkeun kana hati akidah harga mati. NKRI harga mati ada saja aku bodoh. Terasa disebut ngomong-ngomong NKRI mah ada sisi di Indonesia. Ya nu kudu tanam teh Islam harga akidah harga kajen sangsara kajen bangsa menang terus iman daripada beda agama. Betul supaya kau ibu datang santri urusan hari apa sih gue santri dia kawin teh modal selain aku ini dia mau sangsa dan sarung ayo nanti bang ini kok nggak sarung BHS ada nama sarung BHS setiap hari ini macam tu sangsara dengan sarung TV toha baju TV toha sorban TV toha modal selain aku aja kau sangsa ya mitoha milih kene sim kuring milih kene santri daripada numawa mobil BBM tapi kafir Cina. Betul? Datang ke ibu budak santri datang ke ibu jika mau proposal gini kan dikuluh santri mah gara-gara udah budu ini gak usah ada budu gitu deh sok enakan aneh ya pak air santri mah biasa sok budu pak air teh pas itu kawin ke custel ayo mah telah setahun bukan kurang gizi kan sinten tolong bukan nang kade mun gigit baru udah bismillah ya kan bismillah udah dipurokeun kan pamajikan auzubillahi minasyaitonir langsung ke tadi kalau ngambil sama kalau sinaim enak-enak serangan alus doa bener terasa kemudian hati melantik teman bismillahirrahmanirrahim cak lawan di bawah banyak yang bang buro itu harus pemajikan ada angka kasih beri masa kealaman gitu ya doakan saya ngasih nama ke pemajikan bisa puro amin doakan sebelum si namakan pemajikan bisa puro doakan si beri dari ibu sewok ke siapa oh sorry balik jadi akidah teh harga kajian anak aing sangsara menangkeun pidato sangsara nu penting sais jadi itu pakai koma hartos dah angkat karangan selena dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.